panginten hayong terang panginten terkait secara garis besarna Gunung Padang ieu teh seuleuh naon sih gitu Bapak gitu. hayong ada di kelas. Mun hatur nuhun satu acana neng pawijiah di salah sawieueus university nu aya di Bandung, di Universitas naon tadi teh? Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Bandung. Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah dina kesempatan saya panganten orang tiasa tepung laung di Gunung Padang. Namun satu acana nepangkeun Wastasim Kuring Jenderal Arifin bagian tina pengelola situs cagar budaya Gunung Padang ieu. Reueus pisan sanes kanten anu didugikeun nembe naon sih Gunung Padang teh? Ya teh upami urang nitenan kana salah sawiasa hasil panalungtikan Gunung Padang teh marupikeun salah sahiji titinggal karuhun urang bararea kapungkur anu digunakeun kanggo tempat ibadahna tetapi ngadoana. Naon alasanna make digunakan sebagai tempat ibadahna margi salamai panalungtikan neng teu mendakan tah anu nunjukkeun kana arah pemakaman sareng pemukiman gitu. Misalnya ieu lamun digunakan sebagai pemakaman kapungkur dina nalika di eskapasi atawa di restorasi henteu dipenakan tulang belulang. Oge henteu nunjukkeun ka arah pemukiman margi henteu henteu dipenakan sejenis alat masakna atau alat berburuna seperti itu neng. Nah panginten anu paling unik gitu tina Gunung Padang itu naon gitu Bapak? Anu kalintang unikna anu aya di Gunung Padang ieu urang upami ditetenannya tina situs cagar budaya Gunung Padang ieu teh marupikeun tatanan situs anu ngagaduhan punden berundak atau ngagaduhan terasering. Anu kaduana yuswana, anu katiluna fungsina tadi. Tah upami kurang dititenan situs cagar budaya Gunung Padang ieu teh kalintang reueus kanggo urang balarea tangtosna ge lantaran upami urang numutkeun teori waktu riset di 2011 sampai 2014 anu dilakukan ku tim riset mandiri Yuswa Gunung Padang panguranna cenah 2500 tahun satacan Masehi pangkolotna teh di pra 10.000 masih keneh jumeneng mangpaatna masih keneh karaos ku urang ayeuna tangtosna ge panginten kapungkur karuhun urang teh pola pikirna tos majeng anu kedah diuningaan panginten hiji ilmu konstruksi wangunanana lantaran ribuan tahun satu acan Masehi wangunan ieu masih keneh karaos mangpaatna tur bisa ku urang diraoskeun ayeuna gitu. Berarti kan kakuatanna teh sabaraha ribu tahun. Anu salajengna ilmu matematika upami ku urang dititenen punden berundak atanapi piramida atanapi candi kanggo mempertahankan beban aya di atas permukaan teh dihitung kekuatan sudut derajat. Aya deui anu langkung unikna pisan nyata budaya gotong royongna neng. Lantaran mustahil Gunung Padang sakieu ageungna sakieu rohakana diwangun ku nyalira tangtosna ge kebersamaan kebersamaan leluhur urang kapungkur tos majang terus gitu. Masyaallah. Terus ya kan ka Banasapona kalaresan di hadapan Gunung Padang di tengah-tengahna aya di posisi jalur sesar Cimandiri anu potensi gempa sareng bencana sedas-dasan tapi dugi ka ayeuna masih keneh urang tiasa berarti karun-karun urang kapungkur teh nangtoskeun atawa milih tempat teh henteu sembarangan emang tos aya pengkajian perhitungan leres sapertos kitu. Tah ieu Gunung Padang disebatna punden berundak ieu marupikeun teras kahiji teras 2 3 4 sareng nu terakhir teras 5 masih keneh aya di luhur. Tah kayunikan upami di teras hiji di pali kiwa di pali ditu tengen aya anu disebat dolmen atawa meja batu aya oge anu disebut batu gamelan. Terus upami kurang di teras 2 aya anu disebut batu korsi di teras 3 aya batu relipan kujang serta pak maung di teras 4 aya batu kanuragaan atanapi pengujian upami di teras 5 aya batu singgasana upami di teras 6 aya warung neng. Luhurna panginten terus gitu neng. Nah panginten terkait pelestarian panginten Bapak pelestarian pengelolaan pelestarian seperti kumaha Bapak panginten? Tangtosna ge pelestarian samantawis ayeuna dibantu ku komunitas masyarakat oge lantaran upami urang nitenan sadayana pengelolaan daya di Gunung Padang aya oge anu statusna masih keneh P3 aya oge anu statusna tos ASN di bawah Kemendikbud ayeuna di kebudayaan panginten nya ayeuna mah. Tah tangtosna ge dibantos oge ku komunitas masyarakat di antarana Pok Darwis lantaran upami eta panginten ya ASN taruh eta butuh libur oge menjelang kieu nya menjelang libur panjang tangtosna ge dibantos oge dilebatan ku warga kanggo pelestarian sareng kebersihan situs cagar budaya nu aya di dieu. Panginten ti negara ti pihak-pihak pemerintah pun ikut serta untuk melestarikan. Mohon saya panginten
Cekap panginten Bapak. Aduh, saya cekap lah. Mohon hatur nuhun sakali di Bapak. Sami-sami deh, Bapak mudah-mudahan. Jenal tadi teh mohon. Mohon upami siang wengi jenab. Sakitu anu kapiatur Mohon panginten diatur kirang nuhun. sareng langkung nyeupkeun dia punten. Bray sampurasun. Sampai satu nuhun Bapak. Situs Cagar Budaya Gunung Padang, lindungi, kunjungi, lestarikan.